Coba dul, lamun cita-cita orang baheula teh kasampean. Beureun ayeuna teh urang geus jadi jalema seneng dul Emang cita-cita maneh jadi naon dia? jadi polisi. Ada polisi meuning gaweana ge nyantai gitu. Ada polisi mah gawe nage unu nyantai dia. Aya eta polisi tidur. Cita-cita maneh yang jadi polisi tidur nih. Parah, kacau maneh mah parah dia lah. Lain dul. Aing ngahudangkeun polisi tidur kumaha? Ye, hayang maneh teh dia mere pertanyaan ka aing deh cing atuh cing balik maneh teh mere pertanyaan teh nu koplok wae kieu sia teh. Hayang apal mah cara ngahudangkeun polisi tidur nya. Deketan ku maneh harewoskeun we. Pak gugah bagian piket ayeuna. Wah, bener. Sok cobaan. Wah, kudu cobaan ya kayak ke urang euy dul. Sok dan omat ya nyoba anak mun keur eueuh sasaha deul. Ya tong loba jelema soalna lamun loba jelema nya engke maneh bisi disangka nu gelo anyar maneh mah gelona geus ti baheula. Yer Tuh, lamun minyak kelentik mah pan dinu galeno mendingan dinu kalapa heunya. Lamun minyak goreng mah kan eta tinu sawit. Bener dia nah kalapa sawit. Anu urang tak apa mah dul bahan minyak angin. Tinu naon lu? Bahan minyak angin mah dia dina hitut. Dia nanti dina hitut dia. Bener. Kayak gitu mah tuh urang tiap hitut eureup ditanehan ku botol. Ini jadikeun bisnis ku urang. Bener tah. Ya maneh tiap hitut nya botolan we ku maneh tah. Kumpulkeun dagoan we dipin ka engkemannya mengendap tah si angin teh kake aya warna konengna halus eta teh nu mahalna eta teh dia Yang obat naon eta teh? obat ieu sia teh teh jang nyeri huntu ka kumaneh inum nya tinggal di kieu dia inumkeun nya kumanehnya untuk maneh keta dijamin bola nyun. Anjing si Badil berasih gitu mana dia Cik dul tulungan lah dul. tulunganan ya. Tadi orang isuk-isuk teh mudang sare lu kene. Tadi nama rek mandi nyokot anduk. Urang ka nyokot enek. Coba cicilan 3 tahunan nih Anjing sarap. Nah anu nu maneh mah kitu patut dia anjing piraku jol lu hayang nyokot enek maneh mah. Terus aing kudu nulungan kumaha dia? Pangicilankeun atau pangmayarankeun? Sarap. Apa maneh apa aing boga cicilan sekopi satahun deui sia teh. Nanti tah cicilan anu maneh. Gaji aing ngan 1.200.000 BAP atuh Badil aing lieur urang atuh. Gesan wae kitu CCS anjing si Badil teh barudak lieur anjing geuningan Kan bahaya tuh dul. Misal lieur. dia kemana wae didinya karek nempo Aya wae orang mandul euy. Man aing teh urang teh keur kaserang penyawat matuh. Penyawat naon maneh teh sup angin Lain. borok mana Piraku atuh bedil sakieu bersihna borok sorry atuh henteu. hanya terus kunaon maneh teh Ieu mah sugan sarua heuh sugan sarua lamun misalkan kahampangan dompet sok berat kan sirah teh euy. sarua dia kabeh ge sarua dia kehampangan dompet mah lieur kan usirah sarua kabeh oge ai maneh kadang ge ieu mana Heuh atuh mana huyo we dul ieu mah dul. Aya 100 heula huut beak di ieu mah. mau balik anjing cek goblok dia shoot dia mah anjing. Anjing goroan ku indung dia.